injam si goblok mah. Minjem anu engke ce dipulangkeun isuk. Engke ce dipulangkeun sore. Karang geus sabaraha poe nepikeun kaki wari. Nah, isi pakoy goblok teh. Timburan teh kabina-bina teuing. Pikiran papange hayang kumaha maing teh. Naon, Cek? Nih, ngeceblek wae isuk-isuk. Mana tes di mana, Dang? Cing kadela sakereung, asa hayang ngobrol urang teh jeung maneh teh. Keur pararusin si pakoy ya aing mah. Ayo naon, Cek? Ayo naon. Heuh, urang teh nanyakeun si pakoy. Si Pakoy. Aduh. Barang injem kalau ceu teh pan ceu oge butuh meureun ditanyakeun. Pakoy kira sia heuh isuk cenah. Minjem naon? Hari nu diinjem mah teu pira da ai butuh mah meureun ceu teh panek dipake. Duit naon itu? Heeh, duit ada ai kitu teh mah teu gede disebut can bogaeun da kamari teh meunang warisan ge eta teh. Ngajual anak naon cenah kolotna teh. Lain, Cek. Da si eta mah liburan jelemana jadi sok pohoan jelema eta mah. Kadang-kadang maneh nama kadang-kadang poho. Candahar 3 poe ge kuateun maneh mah. Da pohoan jelemana. Maka mun aya mah kudu ieu teh kudu langsung tanyakeun daripada ngeceblek isuk-isuk. Heuh pan eta ge hayo ditanyakeun mah ceung kewe isuk cenah. Heeh. Pohoan sia teh jelemana. Meureunnan Tuh. karunya da anak kitu teh mah da can boga meureunnan aing geus da hayo ditanyakeun teh isuk sore. Udah geus kitu unggul eta nya ngobrol kitu unggul. Heuh kitu unggul lamun panggil kitu ka dieu cek seueur kitu nya. Teh mah tadi paling ke di saung sia teh mah. Saung di nu tempat biasa lain. Teh angku ceu da urang mah kandir cai. Orek nganir. Heeh. Ganggu wae tuh suka tanya naon. Heuh nanyakeun hungku urang mah sok. Wah, nyobaannya teh kayak itu nggak sama nangis berarasi ya. Cobaan teh ka saung masukan aya. Sore euy. Udang atuh. Udang. Udang ah. Beurang tinggal itu. Lagi ngalenyap. Aduh. Dah, beurang tuh tinggal di pelakan yang mau. Keur naon di dieu teh tuh? Entah nemu cabe urang teh. Tungguan cabe lalu tikene ditungguan. Wih. Mahal, cabe mah hargana mahal. Ini ditungguan ti ayeuna. Da nu mau. Duh, nggeraheun mahal-mahal teh ayeuna karek cep. Pang nama habis patuker jeung tomat gitu. Jeung da aya nu beunghar mah pan cabe karek ge pan ditungguan atuh. Padahal urang gawe. Oh, da aya nu beunghar mah loba kasieunaan geuninganan ah. Mah da si bana, Pang? Ah, senangan ieu lalab hayang dahar teh ah. Lalab. Heeh. Hayang lalab tah, menang sakitu lalab Ngomong dahar urang geus sarua aduh teh asa lapar kieu. Balik heula atuh lapar mah. Ulah. Kagak dianteran cenah kitu mah. Kudu boga imah. Eta naon eta na pasti? Dahareun. Oh hayang atuh dahar naon? Tuh nu kieu. Weh, Menta tuh, Pang. aing sarwana tingan ini ka itu aya nu menta. Sarwana jeung si Esi maneh mah. Loba teuing. Duakeun. Sarwana culametan teh kitu ninganan Tah ieu asak. Itu selesai teh. Sesa nu gelo. Yang gelo. Berarti mana gelo? Tah saeutik. Bae. Tapi orang ngomong-ngomong culametan sarua orang ini teh CSI euy. Main nama teh kaur di mana wae jelema saha wae oge pasok dipenta mun ningali jelema keur berang dahar. Aduh imah di ditu lain deket ka ayam. CSI. Heeh. Eta culametan ieu mah teh. Aing ge unggal
teu moal naon teu boleh dipenta we lewat Sarua, ka dieu sarua. Heuh, sarua. Asok di sulametan wae eta mah. Teu sirik moal arit yang dibagi dua cenah hayang. Ari Aya mah, kalakuan. ari mah rumasa orang pohoan jelemana. Ada Limperan urang mah. takdir anu kitu mah lah. Mau jadi kumaha deui. Eta tutong beakeun atuh tong beakeun bisa ieu deui lah. Oh, mah ieu mah. Mah ieu. Lah, geus tunda deui. Udah urang ieu eta mah. Heeh. Siapkeun hiji. Bener ya teh hiji teh. Ieu yang urang ieu kayak yang ieu mah. Duakeun atuh jang ke sore. Jang sore. Urang anu nek balik nek dahar minta dahar heula. Juga tuh geus beurang kitu teh sare wae kembali tungguan kurang ieu mah. Panuankeun nya. Heeh. Bisi alurin ke mana karap ge cabe. Kembali. Cabe enak urang ke belah ditu pan lieur. Heeh. Anu cicing mah di dinya geus. Maju balik lah. Para Nek dahar heula urang ke urang mau kopi. oke orang neangka itu nyusul lah. Heeh. Naon balik deui. Aya cek sih. Teh sudah ada sebutkeun. Segera urang gaweannya. Sok penta geura eta penta geura selametan. Lamun urang ningali Bang Dahar, sok hayang wae ayeuna urang gawean urang tinggal ke dina. Pokona di kumah-kumah ge bakal daek manehna mah. Rekan heula eta mah. Doraka. Itu nya. Urang kene api-api di dahar. Kesuke. Pakoy. Ayam. Ya lo ruas. Beli ruas sih. Ih, sok mah kalabat sih. Sia teh tutungwan ku aing teh goblok. Isuk sore we. Nyarek naon mah teh? Naon eta koy? Weh atuh. Bang. Sia goblok itu di mana? Gua deui. Lain wadai piraku ge cuma mente saeutik mah. Sayang wae. Kamu amere saeutik mah. Ulah atuh mau jadi serik deui bahasa Jepang. Saeutik we koy. Bere atuh bikeun lah. Bikeun, Bang? Bikeun lah. Piraku mah amere saeutik. Ya atuh. Geula atuh sakedeung. Nya salila cenah kare oge. Geula ieu kebesekan heula. Bener cek sih hayang. Heuh hayang. Duakeun atuh. Dengan berat hati saya kasihkan kue ini kepada Anda. Silakan. Tempat urang oge meureun merek kitu kieu teh sok tara di ieu. Heun asa hayangangeun ieu, asa hayangangeun nangka ieu teh. Tingalikeun. Oh, cek sih. Teh kue teh ngeunah tapi meni asa kumaha kitu nya kue teh. Ngeunahna teh teh kuena nahaun ieu teh. Ngeunah pakoy kue teh. Banyak. Heueuh. Wah, Ai maneh. Ieu kue ti mana meni ngeunah-ngeunah teuing. kue naon cek sih eta? Na kue kieu atuh. Di mana bukan nu kitu? Heuh bieu teh tidinya teh nu sae nu pohoan. Mana menta atuh Ya urang. geus sok cobaan. Bukan nu kitu. Nya, Nah, ya euy. orang meni ngeunah-ngeunah teuing kue teh atuh. Nah, mana? Nya naon jadi parasean. Oh, bisa sih itu. Eta si eta. Jadi kue teh manehna menang ngelekan. Dahar deui ku manehna. Sajelema limpeuran.
Ya lo sugan jelema teh. Bae manehna ieu. Si Jepang mah urang ada hareup ge meni ulah ting. Sama kieu. Hari itu kapan sidik aing teh bete rek nagihnya. Hayo we kalah ngurus-ngurus kue. Siga nu teu harideng kalah mantok deui. Geus mama rek balik ah. Paruku ah. Dah bongana eta beut sulametan atuh da. Heeh. Aing sorangan mah di dieu euy. Oh batur. Balik we atuh ah. Kunaon Oke lek. nah didinya mah kumaha kok tak gitu tak aya nu limperan teh ceuk urangnya tadi naon mata kurang tahan di kieu kieu teh tak ulah bau oke aja Waduh. Jadi tagay